Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Tarung Parbut Gelung. Ye dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian kagenep. Para mitra kaum dangu, dongeng parantos dugi kanalika Nyi Darsih maca surat tea cenah surat anu memang dibaledogeun ku hiji jalmi nu ngaran Si Kalong kitu. Dibaledogeun make batu, di suratna dibungkuskeun kana batu kitu. Ai biasa nama nganggo panah kitu, tetapi nganggo panah mun suratna nyantel dina eta dina panahna. Mangga tu para mitra kumaha ieu trasna ieu dongeng urang teraskeun. Atuh harita eusi surat tas dibaca ku Nyi Darsih, lang Nyi Darsih meunang sawatara jongjongan mangahulang. Mikiran saha jelema anu disebut Si Kalong. Ceuk pikirna asa piraku aya ngaran jelema Kalong. Geus kitu mah gerendeng Nyi Darsih ngagerendeng jeroeun dadana bari mintel-mintel surat. Nah saha jeung urang mana nu nyieun surat kieu ka aing? Moal nya nu ngaran jelema Si Kalong jeung aya basa kitu sagala kalawan manehna aya maksud rek nulungan ka diri aing. Moal jelema nu rek nipu mah kitu sangkan aing daek dikawin ku ngaran Si Salim atawa Si Salim nyieun rek kaperdaya nyieun ieu surat. Tapi asa piraku Si Salim make nyieun surat kieu sagala. Lamun nyahoeun teh mah aing aya di dieu piraku teu nyampeurkeun. Moal anu kamari ngadon ngenong kitu di imah aing anu kitu. Tapi moal nya da katingalina ge barolon keneh. Wah Kang Tajudin mah kitu anak Pak Haji Juber urang Cibedug. Lamun nya teh mah nyieun di surat Kang Tajudin. Nya kacida teuing bagjana sabab aing rada kabongroy oge ku Kang Tajudin. Ngan hanyakal we nu jadi bapa aing. Teu pati ngarujukan majarkeun teh lain pijodoh nyai sabab eta mah turunan jalma beunghar. Rek boga salaki mah kudu kanu sabaya dina harkat jeung darajat urang jeung urang. Di teang kadinya mah memang bener cerita anu jadi bapa teh. Kitu pisan ngarumasakeun jadi jelema nu tahapan handap. Kudu ngukur kajuy kujur dina sagala rupana. Sedengkolot Kang Tajudin mah sakitu nyacakana. Tina bab dunyana jelas mah kasebut jelema beunghar. Ngan beunghar eta kasebut beunghar kampung. Kasebut lega pakaya dari imah nama basajan. Saalus-alusna imah di kampung teu samodel imah di kota. Heueuna saha jeung urang mana atunya nu mere surat kitu teh piraku dedemit mah. Maka bisa nyieun surat samodel manusia. Kitu gerentes hate Nyi Darsih peuting harita. Ngarasa poekeun ku nu mere surat disebut Si Kalong. Hampir aya kana setengah jamna Nyi Darsih ngahulang mikiran ka nu mere surat. Keur kitu kulisik si Omlen ngulisik lilir. Bari gegetret kana punuk taksiran dicocok ku reungit. Da puguh ngarengkona nampe kana rungkun. Atuh Nyi Darsih ngaranyu gancang surat dialungkeun. Kana seuneu durukan nepi ka beakna ku seuneu. Geus kitu goloyoh Nyi Darsih ngedeng deui. Pura-pura sarek. Teu karasa nyerelekna waktu harita geus kadenge hayam raong kongkorongo. Diunggal pilemburan. Sami mere ciciren geus nyedak ka beurang. Ti belah wetan geus biji leuking kilaban. Korejat si Omlen hudang tuluy rarat reret sabaringga gegero Omo jeung Salim. Mo, in, syain. Cek Omo ukur sakitu tapi panon tetep peureuh. Udang euy geus beurang ieu. Tadikeun hayam geus rame kitu kongkorongo, cek si Omlen korejat Omo hudang. Waya kumaha teh euy. Waya kumaha teh, cek Omo bari kukuliatan. Teuing waya kumaha-kumaha mah geus rame hayam kongkorongo. Geuing geus sain jeung ading lah. Teh mah si Omlen teu hararese sain jeung ading harudang. Geuning poe keneh teh Omo euy. Siling mah sok ngaganggu wae kanu keur ngeunah saes teh. Jeung karunya ka Nyi Darsih masih kena tibra. Cek ading semunu ambak bari boga rasa karunyangeun ka Nyi Darsih. Disangkana mah masih kene sare pada Nyi Darsih. Ti sabadana pasurat teh teu sare. Ukur morongkol bari panon meletet peupeureuman. Poek sueu teh dume harieu me ku tetangkalan ding. Dari waktu mah geus nyedak nyerelek nyedak ka beurang ieu. Tah hayam meuni sakitu ramena kongkorongo. Wa geus manjing wan Cibedug subuh ieu teh.
cek Omo. Ari nyarita kitu ari ngong kadenge hawar-hawar soranu azan. Si orangnya geus ngagayuh kawanci subuh. Ieu euy geus anu azan euy. Kuingan utang Darsyna euy. Urang ulah-ulah digertak ku sing reuwaseun. Cek ading nita ngageuing ke Nyi Darsy ka si Omlen. Kuniang si Omlen nangtung tuluy ngoloyong. Disangka kudu sejen mah arek ngageuing ke Nyi Darsy, tapi ngadoniu pandurukan bari diberbergan ku kalakai daun awi. Gertak durukan hurung breh katingali aya bubui sampe sapotong. Asesa peuting ngaropi. Sakitu sampe gaaleun ge ih. Ti loba nu dipikir calebak we ku si Omlen mah di dahar. Ye aya ku teu wihana keur eta si Barwes. Panyandewek mah ngoloyong rek ngageuing ke Nyi Darsy, horeng rek ngalebok ge sampe gaaleun nya. Dasar tukang tetegek teu mikirkeun kana mata ciretre keneh teh. Ih. Lebar tu geuning lah. Sapotong deui rezeki ieu melak malida. Boga nama mah asa dirurujit sabab pelakna di dahar ku urang. Jadi itu matak dosa hukumna. Ari beak dimanfaatkeun menyemo. Teh malah Omlen bari ngosom ngomongna harita para wargi sadaya. Kumaha singa we Barwes lah. Teh malah Omo bari ngabalieur. Keur kitu korejat. Nyi Darsy hudang tuluy rarat-reret. Sok kitu nu keneh mah nyai lah sare deui ulah kaganggu ceuk ading. Geus beurang Kang ti belah wetan geus rai-rayan. Rek ayeuna wae ka lembur teh kitu. Kewe geus rada caang nyai ongkohan. Nyai bisi rek mani heula tuh di Cimanuk. Mani teuing lah ngan sugan bau cinggarong wae. Aya kituna nyai make jeung bau cinggarong sagala. Cek ading meni asa suka make seuri samalah baturna ge kabawakeun ting sereng. Jadi kumaha atuh perkara abdi teh Kang? Na kudu wae kairingkeun ka lemur, cek Nyi Darsy ngamimitian tumanya. Sabab inget kana isi surat ti si Kalong teh. Is puguh we kudu kairingkeun mah atuh nyai. Ka hiji karunya ka inung nyai bisingkat tatuluyan. Kadua kudu nganyahokeun kana adat pangadatan Kang Salim. Sedeng nyai teh henteu-henteu gerek dipihar bener-bener ku Kang Salim. Umatak yu urang balik lah. Teh malah ading nyarita asa beuki leuleuy. Nyata kieu Kang satadina mah. Keur abdi hoream balik sabab di lemur loba anu katagiuran hate. Contona moal kamari ieu aya kaributan tengah peuting. Nepi ka imah abdi diting naon teh? Tinggal nu jadi nini we hempak aya nu ngaduruk. Ari heug teu balik inget kanu jadi kolot. Komo kitu cek Akang inung abdi keur gering. Tapi sakituna deui teu naon-naon ari kudu kairingkeun ku Akang mah. Ngan saat cana ilit abdi aya pamenta heula ka Akang. Ih, aya pamenta naon nyai cing sok caritakeun. Tong asa-asa lah. Hayang pakaian, hayang perhiasan atau hayang dipanggieunkeun deui imah. Ku Akang moal burung dicaritakeun kanu kieu keur lanceuk kalawan Akang gede kayakinan pasti Kang Salim nadunan. Tong beruning menta nu kitu sanajan leuwih ti kitu ge ke Kang Salim moal burung nyumponan. Pok hayang naon nyai? Ke ku Akang dicaritakeun ka Kang Salim. Cek ading nyesedak tumanya. Di barung kubu dimarahmai sabab Nyi Darsy bakal kaboyong deui. Lain nu kitu nu leuwih maksud ku abdi makang. Naon atuh? Hayang dipangnaokeun wayang golek waktu kawin atawa nanggap tukang dongeng? Keun kelah sugan. Urang nganeangan tukang dongeng di studio. Aya geuning Mang Jaya cenah sok ngadongeng. Urang teang we hayang nyaho. Cek ading bari neuteub beungeut Nyi Darsy. Lain-lain teh si ading mah kerek neang Mang Jaya sagala para mitra deh. Hangga urang teraskeun deui. Harita para mitra ading bari neuteub beungeut Nyi Darsy. Lain deui. Oh, hayang mas kawin ku barang kitu? Mas kawin mah kunaon we mah? Aya kahayang leuwih ti kitu. Duh. Nah, yang naon atuh nyai? Cik sok caritakeun. Cek ading semu bingung celengkeung si Ehon Mairan. Si Omlen para mitra. Yang eta meureun si nyai mah pakaian samode urang dayeuh teh ya. Celana sontog, cek si Omlen Mairan. Ye, lain celana sontog si Barwes, celana cut brai deuleu, cek sain nyempad. Tah heueuh nu kitu. Nyai hayang celana cut brai, ading nanya deui ka Nyi Darsy. Nu keur tungkul bari nying hareupan durukan anu haseupna masih keneh ngelun. Kumaha atuh nya era nyaritakeunana puguh kuring calah. Cek Nyi Darsy siga nu mesem. Aduh, nah make era-era sagala nyai. Pok we caritakeun ngarah puguh ka hartina.
jeung puguh ngabejakeun anak Kakang Salim akang teh hitung laporan gitu kieu nu dipimaksan ku abdi teh Kang tapi leuwih ti heula akang ulah amaknya nah make jeung amak sagala moal amak akang mah asal geus kapentingan nyai we keur kapentingan nyai pok-pok caritakeun terus terang ulah diding-ding kelir di sinang siloka ngaraganjang ka hartina ku akang ceuk ading bangun teu sabar kieu nya Kang ari kudu-kudu teh mah dibejer beaskeun ku abdi kahareupeun akang jeung nu sajena batin abdi ti baretok keneh kumejot hayang buru-buru rumah tangga jeung Kang Salim sabab kasuka abdi eueuh deui lintang ti Kang Salim nya lanceuk akang teh nanaon pang abdi ngejati lemur nya teh sok aya anu ngahing-hileudan kaina parang tepung pisan jeung akang kalawan abdi rek dibawa ka lemur nu tangtu baris tepung jeung Kang Salim meureun ku akang ge kacipta pisah kumaheun teuing bungahna pisah kumaheun teuing ram sonona antara Kang Salim ka abdi atau abdi ka Kang Salim puguh we atuh akang geus kacipta pala badinya namanya aduh alah moal teu ajol-ajolan temenan we tepung jeung nu dipicinta beurang peuting atuh ai geus kitu ceuk ading asa beuki suka aya caritaan kitu ti Nyi Darsi samalah make jeung Noel sagala kana tetepokan sae satuluyna mah kieu Kang tangke di mana abdi geus tepi ka ditu nya nu dimaksad teh ka imah akang abdi gancang pernahkeun ku akang di kamar gitu geus kitu teh di mana abdi geus dipernahkeun di kamar ku akang gancang Kang Salim susulan ku sararea kalawan Kang Salim sina nyampeurkeun ka abdi di kamar tuh lamun Kang Salim geus ka kamar kumaha ceuk ading talete si akang mah kaos budak pisannya tidak ku teu ngarti kana urusan ka sono cek Nyi Darsi make jeung ngeletan sagala beres lah sugan teh lain kadinya maksud ka harti atuh ayeuna mah nyai lah tidak mun kitu teh mah nyai teh saolah-olah rek mupukeun anu teh mapageun Kang Salim ku kasonoan beurnya tanya kitu maksud abdi oge tapi kade ulah nyelakakeun ka akang nyelakakeun kumaha cek Nyi Darsi ngareret tuluy neuteup kana beungeut para mitra sadaya harita atuh para wargi sadaya Nyi Darsi ngareret terus nutup kana beungeut adi nya nyilakakeun teh kieu nyai hanas ki akang jeung barudak nyusulan Kang Salim ari heug nyai ngejati imah akang pan akang nu katempuhan buntut maung ceuk adi boga rasa curiga si Nyi Darsi kabur deui ari akang aya ku goreng sangkana keurnya tiraku di atuh abdi Kang boga itikad kitu onaman mah da lain jelema teu hideng moalnya abdi ayeuna make daek dibawa ku akang lamun eueuh kasuka maka Kang Salim geus we sadin abdi pegat pati batan daek dibawa ku akang mah teh mah Nyi Darsi rada baeun mulun pantok kamar dikunci heula ku akang ceuk ading tetep hatena mah kasieuna teu naon-naon dikunci oge nah teh mah Nyi Darsi boga geus kitu mah tapi omat nyai udah boga rasa akang neuneun ka teu percayaan ka nyai kitu sotenan lain sieun nyai kabur teuing sieun aya nu colonos we ka deui nyai kasarna mah aya kumawani ngagunasika kahormatan diri nyai yu nyai lah urang reuyeuk geus caang aya mah yu euy urang reuyeuk euy ceuk ading hatena bunga bari ngorejat nangtung kalawan teu loba nu dipikir deui harita keneh tuluy arinit anu tujuanna mah harita teh rek kalemur pasir jambe bari ading mawa hate bunga taya papadana lir kagunturan madu ka urugan menyan putih ari sabab nu dipiharap ku lanceukna bisa kaboyong deui kalawan aya dina kasalametan samala geus kacipta pibungaheun anu jadi lanceuk cag urang tunah heula di hanjuang siang urang teu di handileum sieun paragi nyokot ningalkeun mangsa datang sampeur deui lalampahan ading jeung sapada batur katut Nyi Darsi urang ngadadarkeun heula perkara Salim nu kakara balik tas neneangan Nyi Darsi sadatang-datang Salim amuk-amukan ka anak buahna kabeh dicarekan babakuna masih kardun jeung Ki Adnawi meni beak bersih dicarekan dikoplok-koplok dibelegug-belegug kituna Salim bari lajag-lejeg nulak cangkeng dibarungku panon rundut rinat ka dia macan rek ngarontok mangsana sedang murid-muridna saurange eueuh anu wani nemal kabeh tarungkul teu kecet-kecet teu beda ti hayam ngeplek jawer ngandara jangjang muringis gede karisi kitu sotenan ka Salim kasebut ka guruna dari kanu sajen mah kabeh ge pada gararang pada leber wawanin
kabeh kitu boga dadasar di kamanusiaan lamun ngadek sacekna atuh para mitra tara make dipikir heula kajen kumaha satiap jalma nu wani ka murid-murid Salim eta jadi mamangsa ngeuwas ada mangga urang teraskeun deui harita Salim nyarita Jagra coba jelaskeun euy sakali di kadewek kumaha bangna si Sadi bisa kabur cek Salim nanyakeun ka Ki Jagra anu keur meleng di sabab nama sakumaha nu geus dicaritakeun tadi we ku mamang nya teh syariah ka syarian kitu tah teh mah Ki Jagra nyarita bari tungkul arina si Ading jeung si Omren terus ka mana mantogna nyarita mah terus neangan si Sahdi ngadu ka teuing terus ka mana nama harita mang kita balik deui jeung si Kardun beh nama eueuh nu sababan ulun si goblok jol ieu pada garoblog kabeh ngajaga manusia sahulu nepi tekan nyahoan komo lamun dititah ngajaga manusia aya kana 10 na meureun cek Salim di barung ku amekan ngahega kadorong ku nafsu Salim turun kaburuan lajag lejeg teu kalacat ungah deui dilak panona ngadila ka si Kardun nu keur melenguk bari nangkep tuur tina kituna jabrod suku si Kardun disepak kuat ngajumpali antukna keur Salim jadi meupeus keuyang kabeh murid-murid nu aya di dinya kabarerang samalah aya di banjur sagala ku cai kopi sabekong sanggeus nalipak suku si Kardun jeung Salim diuk dina kursi budi meniba ketut haseum semu geuneuk lir beusi atah beuleum Adma Salim harita para mitra ngagero muridna katelah Ki Admaji yeuh Ki Lancuk Ki Admaji nemalan bari ngareret coba teang si Ading kagogobrogna sugan geus mantog lamun geus mantog sina ka dieu jeung si Omlen dipek-prekan ku aing kabeh tuman eueuh sababen ulun pisan keur mah pi papanjikaneun aing anu moal kabur bapana mabur mana si Omo jeung si Sain eueuh mantog teang heula ka ditu Ading teang heula kan tu ka si Ading kitu maksudna para mitra ayeuna Ki Lancuk ceuk Admaji atuh Salim nyentak bari ngorejat ayeuna sia tolol kawas teu hideungna keur bujur sia ceuk Salim atuh Admaji kuat ka ngarenyag tuluy unur-unuran jerut turun kalawan gagancangan init nu maksudna marek neangan Ading kabeneran harita waktu Admaji keur ngagedig teh paamprok pisan jeung Ading katut baturna tiluan tayalian si Omlen Omo jeung Sain si Horeng rek nyusulan Salim sakumaha pamenta Nyi Darsi nu harita geus dikerem di kamar kalawan panto kamarna ge geus dikunci. Para mitra sadaya harita Ki Admaji tuluy nyarita geuning Ading bagea teuing ira datang ding ceuk Admaji semudu bunga bari regeureun pugu ka karajol pisan reuge mah aya setengah jam ieu teh lain rek ka mana katinggali mending geudig bangun rurusuhan rek nang paraji cek Ading ngabanyolan ih lain rek nang paraji bugung haja kuring ter ka ditu heuh ka Ading dicita ku Salim nya teh maksud mana yang Ading geus balik acan kitu geus datang ka ditu kitu Kang Salim teh nu matak nitah yang Ading nya teh geus datang Salim teh ira datang tadi kira-kira wan Cilohor duh udah wek ka ditu teh syukur ka ditu mah atuh ceula kumaha Kang Salim teh amak ieu tina perkara kuring nyusul si Sahdi cek Ading malah nyanyakeun heula duh ini amak deui ding mah ngamuk lah barudak kabeh kabarerang atuh itu Mang Jagra kasebut tanggelan kuat murungkut we teh wani nemal atuh bari oge keun bae ngamak mah da moal katutuluyan kege moal burung jadi bager ka sararea sabab kuring meunang piubareun piraku manehna teu hahe mah disodoran ku kanu kareueut mah model madu cek Ading rada sura-suri piubareun naon abewe saha urang mana parawan randa Admaji papanjangan nu dipikahayang ku manehna bareto piraku teu apal Nyi Darsi anak Mang Sahdi bener ding cek Admaji siga cangcaya si eta mah disebutkeun nya nanyakeun deui sumpahna ge dek disunatan 2 kali dewek mah pek tanyakeun ka mari lu ka dewek tah nah bener lan Nyi Darsi beunang heuy Admaji nanyakeun bari ngaret ka si Omlen dek tongar uing lamun ngabohong teh si Omlen nyindiran dume Admaji tongar
tong sok itu sia berwes lah nyindiran maka dewek nyindiran we sia bedul. Nah maturing lah urang baru ka ditu we bising Kang Salim arep-arepeun heug tas amuk-amukan tadi teh ceuk Admaji. Geus kitu mah teu loba sempal kapigoyon terus ari ini trek nepungan Salim. Rentang-rentang kene ading geus sapajeng sapada batur daratang. Salim geus ngorejat nangtung meuni teu sirikna curingan. Sedang budina mah tetep kuraweud haseum. Sanggeus deukeut kana golodog pok ading miheula nyarita. Ring kilanceuk, ceuk ading bari ngalacat unggah di barung ku Budi marah mah. Oh dewek. Rek direken nu ngajentul teh tunggul atawa arca. Ieu mangkeluk nu kukubu kala kahuntu teh. Ceuk Salim teu tatapasini. Harita ading jeung si Omlen katut omo jeung Sain. Digitikan beungeutna nepi ka Omlen kuat ka sasompoyongan, kagitik palebah puhu ceulina pisan. Kunaon ari kilanceuk teu pugu-pugu ieu teh? Ke heula kilanceuk ulah wakanyeun tindakan. Kuring mah can diuk-diuk acan borora bisa cumarita ieu teh, ceuk ading para wargi sadaya. Ku ayeuna bari nepak leungeun Salim sabab rek mino deui ngagiting. Montong ngabacot sia goblok. Teu beunang diandalkeunna keur sakitu di omat-omatan ulah talobe teh. Ieu mah kalah ka malolor kabeh. Kawas nu kitu patut carananya kawasna. Boga tanggung jawab teh heuh? Ceuk Salim ti popolotot huntu kekerot siga nu pinuh kagemes. Yeuh kilanceuk. Rumasa harita kuring jeung sapada batur nu tiluan kasarean. Tapi harita kuring teu cicingeun. Teu mikirkeun kana kacape, teu mikirkeun nying hareupan peuting tuluy arinit. Nu maksud dak nyusu si Sahdi nepi ka Mang Jagra cilaka jojoh patutunggalan jeung nu nyangka-nyangka ka kuring rek maling lauk. Harita Mang Jagra jeung si Kardun ku kuring dititah barali. Kahiji karunya ka Mang Jagra bisi katutuluyan, kaduana bisi kilanceuk balik kitu. Sanggeus Mang Jagra jeung si Kardun barali, kuring jeung si Omlen kawat arinit maksud teh tetep neangan si Sahdi. Parang dina hiji poe kamari kuring papanggih jeung Omo katut Sain cenah manehna ge meunang pancen ti kilanceuk neneangan Nyi Darsi. Atuh geus kitu mah kuring teh babarengan jeung manehna ngagabung jadi hiji kakuatan pikeun kuring. Datang ka hiji tempat kuring tepung jeung budak angon muning. Nya manehna cacarita manggih saurang awewe keur nyumput si Cimanuk dihanapeun tangka jeung ding. Tina kituna kuring panasaran hayang ngayakinkeun kana caritaan budak angon teh ceuk pikir asugan we Nyi Darsi teu pikir teh. Barang diteang ka tempat panuduhan budak angon teh nya we Nyi Darsi nyampakeur nyempod dina rungkun hanapeun tangka jeung ding. Geus kitu mah teu loba nu dipikir deui. Harita Nyi Darsi ku kuring dirontok tuluy direjengan ku tiluan nepi ka hasilna kabawa balik. Tah kitu kilanceuk. Maksud kuring ka dieu teh nyaeta rek ngabejaan ka kilanceuk. Tapi sabalikna pikeun kilanceuk kurang jeujeuhan sok bari nafsu. Lamun kitu mah kuring balik teu mawa hasil kakara kuring rek disiksa gepek wae. Kuring mah nyerenkeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun ti korogorokeun. Tak kitu ceuk ading ngajelaskeun satarabasna kalawan kasaksian ku puluhan urang murid-muridna. Salim anu harita ting palencerong kana beungeut ading. Murid Salim ting palencerong ka beungeut ading kitu para wargi sadaya. Kedahna dibacana teh. Para mitra kaum dangu. Ading harita ngajelaskeun satarabasna kalawan kasaksian ku puluhna urang murid-murid Salim nu harita ting palencerong kana beungeut ading. Bener Nyi Darsi ka bawa ku ilaing euy? Ceuk Salim siga cangcaya. Ye, sumpahna ge minta pegat nyawa ngadadak we, pek we tanyakeun ka nu marengan uing bareng neangan ka leuweung teh. Nanya Omo si Darsi ka bawa euy. Salim tumanya ka Omo. Duh. Bising kilanceuk kurang percaya mah leuwih hade buktikeun ku sorangan. Teh malah Omo teu kapapanjangan. Di mana ayeuna Darsina ieu ding? Salim malik pe ka ading. Ini tu di mah kuring puguh ge. Naon sababna teu tuluy dibawa ka dieu? Lamun Nyi Darsi kabawa ku ilaing mah nangah haja disimpang heula ka imah ilaing diguna sika heula ku ilaing. Cek Salim goreng sangka. Ye. Minta dicekek ku jurig lamun kuring kumaha kitu. Tah saksina ge parentul apaan? Teh mal ading hatena mah geus ngageremet. Dume Salim boga sangkaan teu bener.
eta naon sababna kuwi lain teu tuluy dibawa ka dieu cek Salim menita lete naker lain kadua atoh ngadengen nu dipikah hayang ka kaboyong teh kalah kamanyangkeun heula catur ku ayeuna kitu barabat ku Salim dicaritakeun ku ading bermitra ku ading dicaritakeun sakumaha pamentana Nyi Darsi yen kudu disimpangkeun heula ka imah ading kalawan Salim kudu disusulan nu maksud yang tujuan Nyi Darsi rek nemongkeun ka sono tutas ading ngadadarkeun urusan Nyi Darsi pok nyaritakeun deui urusan aya surat tinu nyebut si Kalong teh nu bawa kabur Mang Sahdi. Jadi bener Nyi Darsi ngomong gitu. Tanyakeun we engke ka jinisna atuh. Syukur euy kitu mah euy. Tena dewek rek nanyakeun ka ilaing. Cek si laing tadi aya surat tinu nyebut si Kalong, mana suratna? Cek Salim nanyakeun urusan surat. Ieu ti mangkukna ge dipesakan nya eta keur pipintonkeun kanu jadi lanceuk. Teh malah ading bari ngasongkeun surat. Berai ku Salim dibuka tuluy dibaca jeroeun dada. Tutas maca surat rei beungeutna beureum kadorongku. Harita teh para mitra panasna hate. Nu tadina Salim geus lelerek asa kaubaran dumeh Nyi Darsi geus kaboyong, jadi kudu jadi adi. Ayeuna datang pi amaraheun, samalah leuwih loba batan Salim ngarasa dihina ku nyebutkeun si Kalong teh. Urang ajar bangsat sia. Saha manusana ku mawani ku kumu ka aing sia. Asa kakara aing jelema ngaran si Kalong. Galintang ti asu atawa anjing boga ngaran si Kalong mah. Coba anu mai. Saha kira-kira na manusia anu boga ngaran samaran si Kalong. Sugan sia bisa nyawang. Nah, batur salemur. Nah, atau nu jauh cing sok. Sawang gerinya. Palang gerinya. Cek Salim ngareret ka ganekna. Anu katelah Ki Adnawi minang katanggelanana. Aduh. Buka teuing Agus mawang ge ngarasa poekeun ieu teh. Tapi keun kumaha urang intip-intip manusana. Lamun kapanggih mah tong bare dibahas tong bah dibere omer. Paragatkeun nyawana tuman manusia kitu patut mah. Tema Ki Adnawi sombong. Tapi ku pangrasa dewek geus moal salah deui. Manusia-manusia anu ngadon ngenong di imah Nyi Darsi teh asugan. Cek Salim boga timuru kanu ngarenong di nyimpat Nyi Darsi. Kateuing lamun kitu mah atuh Agus. Hayang nyahoe di mana geus rineh jeung Darsi, tanya secara lemah lembut. Geus ayeuna malah tong inget-inget manusia nu nyieun surat. Geura tepungan ka ditu Nyi Darsi bisi keseleun. Komo kitu cek ading kamar nu dieusian ku Nyi Darsi tadi kunci. Cek Adnawi mungkas omongan. Kitu sote inggih Salim ngabarerang deui kanu sejen. Waktosna ka Bujang Saeb.